Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ibu Guru anu kusim kuring dipihormat, sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipikanya. Puji sareng syukur hayu urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu tos mamparin nikmat kesehatan ka urang sadaya, dugi tiasa kempel di dieu salawat sareng salam mugi curah limpahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, pendidikan mangrupakeun hal anu kecida pentingna kanggo haripun urang. Ku ayana pendidikan urang tiasa janten jalmi anu pintar, gaduh ilmu sareng gaduh akhlak anu saheci. Pendidikan oge mangrupakeun kunci kanggo ngahontat cita-cita sareng masa depan anu cerah. Mung sakitu tiasa kadihapunten bilih aya saur anu teu kabaker tanapi bisa anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.